Sampurasun, salam rahayu, salam budaya pala warga sedayana. Tah pala warga ya suasana satos hujan di lemur kuring pala warginya. Ya cai nu asalna herang jadi siga cai kopi ABC ya pala wargi. Kita mun teu hujan mah herang pisan cai teh. Wah, pawargi aya jambu anu asak, cik kurang kalah ke pawarginya. Tuh itu arah menuju desa wisata Barudak. Tah wargi ayeuna urang alah heula jambu ya. Anu asak tuh wargi. Tah wargi ya tos diala jambuna rasak kieu. Aduh segar kieu warginya. Suasana parantos hujan. Cik urang kaditu. Pokona mah urang tuang jambuna kalau wargi. Wah, ieu aya balimbing tapi tos kitu nya. Nah, yang di sisi sawah. Sabab basuh keluarganya kalau cemogo sugan asak ya. Mantap asak, lumayan asak keluarga. Segar yang paling jambuna cek kebasuhan hujan. Jambu berem. Apa warga sedana? Kayak dinten Salasa kayak pembukaan upacara adat ngalaksanya Pak wargi. Kayak sepanjang jalan itu kayak helaran cenah sauna teh. Sok kepala wargi nu hoyong terang berkoes ngalaksa. Langsung udah kapoe ka dieu nya. Acarana di dinten Salasa dugi ka dinten Minggu. Tahu pami anu hoyong terang wujud nalaksa sareng hoyong ngaraosan kumaha raos nalaksa. Lengkapna
dinten terakhirnya tanggal 18 nah atanapi aya nu hoyong ti awal dugi ka akhir nyakseni mangga langsung ka dia wae pawargi. Seger pisan pawargi jamu bareumna ya. Ke pamri ka dieu urang ngaliwat di sawah batur. Atur nuhun pawargi saya sing sehat lahir senareng batin.